Jang, pami aki maot, pang miwarangkeun kanu ngamandian aki, sakabeh bulu-bulu nu di awak aki dicabutannya. Nah, ameh naon gitu ki dicabutan ki? Ameh disangka orok, Jang. Kayak lamun panggih jeung widadari teh meh bisa bobogohan deui, Jang. Pak, abi mah kesel ke bapak. Kesel kunaon atuh Med? Kesel we tak ke bapak mah. Kesel ku warisan ti bapak kemet mah. Nah bapak teh meuni tega ka kemet. Tuh tingali bapak. Kemet mah loba dipoyokan ku batur. Warisan? Kela, perasaan bapak macan mere warisan ka maneh Memet? Kela, warisan naon gitu? Ngeus pak, tah warisan banget goreng. Daging. Mang, daging, Pak, Ma. Ya, Bu, sok Bu, daging, Bu, sok, bangga. Pak, pada daging, Pak. Heh, tukang daging celeno. Isuk-isuk geus dijarawakan, maneh teh teu boga otak. Aduh, Pak, kalau resan otak mah teu aya. Ngan abi teh nyanak daging we sareng ati. Hei kemet. Naon atuh kemod? Iya, orang bagai carita ya. Naon atuh? Ya bawa teran orang kamarinya. Nah, bisaan sia keur ulin di leuweungnya. Nah, bisa lepas di cakaran maungnya, bisaan. Naon lepas na cakaran maung? Alhamdulillah atuh ari kitu mah. Ari babaturan maneh ayeuna di mana? Tuh aya di nu boteng maung. Punten, Bu. Ada raya ya teh gitunya. Araya, mangga kalebat. Punten, ari Bu Acehna ya. Sumuhun, aya keperluan naon gitu? Henteu. Tayana naon? Mun hoyong terang we rupana teh Aceh teh. Dengan hidung teh siga bapada pisannya. Pak, putra abi mah teu lulus tes angkatan laut, Pak. Soalnya teu bisa renang. Padahal mah babaturana teu bisa ngapung. Nah, abus kana angkatan udara. Abdi oge baheula teu katarima di angkatan darat. Peda huntu abdi teh rusak kabeh. Padahal mah perang kan main tembak-tembakan, lain saling gegel ku huntu, bener teu? Men, ngilu jeung bapak sia ayeuna keneh. Aya naon atuh Pak? Geus no lobananya bapak geus sebel pisan ka indung maneh sia. Teu bisa diwarah pisan, teu bisa diatur. Geus urang tinggalkeun we Pak Kemet, maneh ngilu ka bapak hayu. Terus anu ngurus kemet saha Pak? Bapak nu ngurus Kemet mah, bapak ge masih keneh sanggup lah ngurus maneh mah. Terus anu mandian kemet saha? Terus nu mangikeun seragam kemet saha? Terus anu ngajeun anu masak keur kemet saha? Nu nyusul baju jang kemet saha? Sakabe pagawean indung maneh ku bapak digawean tong sieun. Hayu ini. Oh nyanya tuh Pak. Kela ngan aya hiji anu bapak teu bisa Kemet ya. Naon Pak eta teh Pak? Bapak teu bisa reuneuh. Punten, Pak Haji, punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemet, aya naon Med? Pak Haji punten. Ieu tah cenah anu Pak Haji sanes. Kela cik. Oh, heeh. Nah di mana eta? Kan cek Pak Haji teh leungitnya pas ke di masjid. Nah pas ku kemet tinggal eta ya di balong. Oh, nuhun atuh bager tos dianterkeun ngahaja di tengan mata kapangi geuning ku Pak Haji teh. Kela. Aya naon Pak Haji? Iya, duit keur jajan. Ali mah Pak Haji. Nah, aku naon gitu?
Ari mere 1000 perak mah kemet ge gaduh Pak Haji. Akang Teteh, maraknya infotainment tentang perselingkuhan dan banyaknya pemakaian istilah selingkuhan dewasa ini ternyata menarik perhatian seorang nenek. Terus si Nini eta teh nanya ka Incuna. Arti selingkuhan teh naon sabaraha cu? Oh, si mama tak apalen. Salingkuhan itu penyakit mencret-mencret atau diare, Nenek. Oh nya, ini mah ngarti ayeuna mah. Pas hiji poe si Nini teh katingali leles di hareupeun imahna. Keur kitu Pak RT teh ngaliwat ka imah si Nini tuluy ditanya. Nini, kunaon nila leuleus kitu tara biasana Nini teh? Nya Pak RT. Di sore nepikeun ka isuk-isuk dihajar selingkuhan sampai lemes kieu atuh Pak RT. San oge naikeun calana eta geus diajar deui ku selingkuhan. Neng, urang nikah yuk. Akang Alim Nah. dan Neng mah sakola kene. Oh, suganti nuju libur, Neng. Seekor daging ayam tamat tulang ditendang oleh Gonzales, dikasih bawang merah berdiri offside, cincang oleh Hilton, masukkan ke dalam wajan, Andusa Membrata dibantu Atep menggiring Mentega ke gawang. Bola bergulir sungguh lezatnya dan dihidangkan dengan sepatu Nova Arianto, namun ternyata saudara-saudara masih tetap kurang garam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Ibro, ayah Ibro. Aden. Joni, ayah Joni. Hadir. Kemet mana Kemet? Saya, Pak, saya. Assalamualaikum. Punten. Tah, gening si Kemet kaberangan deui. Kemet, ka dieu sia. Kunaon maneh kaberangan wae? Eta Pak gara-gara rambu lalu lintas atuh da, Pak. Nah bet nyalakeun rambu lalu lintas. Nah kunaon kitu? Eta Pak, tadi teh ningalinya kemet teh pas di depan teh aya tulisan rambu jalan kieu, jalan pelan-pelan. Jadi we kemet teh jalanan lalaunan, Pak. Aya aki-aki diuk dina angkot rek KBIP. Di parapatan Jalan Aceh naik budak pang buuk jambul di beureman gek diuk digigireun si Aki. Si Aki ngareret bari olohok. Eta budak pang oge molotot bari nyentak. Naon si Aki? Dula-dula juga teu ngarasaan ngurawai ari Aki. Nengikeun Aki teh baheula teh leuwih baong ti maneh. Mabok, nya judi. Malakan jelema mentaan duit ke jelema. Merkosa manuk kakak tua wae ku Aki diperkosa. Tapi kela boa maneh incu aing. Assalamualaikum. Punten. Mangga Pak, bade tuang Pak. Duh, preman euy mah euy. Mangga Pak, mangga. Cing, kuring rek dahar ya. Mangga Pak, bade pesen naon Pak, mangga. Ayamna ya weh. Aya Pak. Ari sapi. Kebujeng aya dia teh Pak. Ari dombana aya weh. Aya Pak, kalau rasa nembe balanja nembe teh. Alus, ada gitu mah. Bejakeun cek aing eta ka hayam, sapi, domba cenah datang kabeh ka dieu baturan aing dahar di dieu. Kacaritakeun aya tukang beca bari mawa bule. Tah ieu caritana. Hello, Mister, what is your name? Boro-boro Pak, saya boga nem sakola ge henteu. What? You crazy? Boro-boro naik haji, pagawean gengan ngabeca. I'm sorry, man. Boro-boro hayang seuri, aing mah nyeri, Pak.
Alhamdulillah, Kemed, mam teh meuni raos pisan. Tah gitu atuh Med, ari geus mam teh kudu ngucapkeun alhamdulillah. Nah, pas kamari mam di restorannya, bapak tos mam teh lain alhamdulillah. Nah, astagfirullah, Pak. Heeh. Reuas tagihanna gede pisan. Permisi Bapak, Mas, ada kucing Angora? Di sini nggak ada kucing Anggora, Pak. Kalau kucing Persia? Nggak ada juga, Pak. Oke. Kalau kucing kampung, adakah di sini kucing kampung? Pak, kita di sini tidak jual kucing, Pak. Hey, so why, man? Kenapa di depan kamu ditulis toko cat? Pak, itu bukan toko cat, toko cat, Pak. Ya, bagaimana Bung? Pertandingan kali ini nampaknya cuaca sudah mendukung, Bung. Betul, Bung. Bagaimana Bung prediksi Anda mengenai pertandingan antara Persib dan Persija kali ini, Bung? Di atas kertas, Persib akan lebih unggul dan pertandingan akan dimenangkan oleh Persib. Pak, main lagi di atas rumput, Pak, bukan di atas kertas. Di hiji waktu aya banci eker di hareupeun lampu merah. Pas lampu merah, lampu koneng, lampu hejo eta banci teh cicing wae. Kieu tah caritana. Woi, maju moal ieu teh. Ieu geus 2 kali lampu merah koneng jeung hejo ieu teh. Cicing wae di dinya tuh. Sok buru maju. Tenang he, tenang. Sabar kali, Bo. Sabar ya orang rusuh ya. Tenang, Bo. Eke tuh lagi nunggu warna favorit Eke nyala, Bo. Warna pink gitu loh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bapak. Siang. Ayeuna urang pelajaran pribahasa. Sok, Junaid kaharep. Bagai air di daun talas. Alus. Ke heula kemet cicing heula ieu bagian batur heula. Ayeuna ucup kaharep. Tak ada rotan, akar pun jadi. Alus. Sok ayeuna kemet kaharep. Kemet kaharep. Kemet. Naha kalakah cicing jeung kalakah ngorong deui. Pak, diam itu emas. Kang, punten Kang, ari Akang pemain bola sanes. Muhun, Kang, abdi mah pemain bola. Wah, cocok pisan. Punten Kang, ari Akang teh bagian naon di main bola teh? Abdi mah penyerang, Kang. Wah, laras kabeungetan pisan. Akang teh bener kumal. Jangkung badak, gerem. Wah, bener pas pisan. Dupi nyerangna di bagian tengah atau napi bagian payun, Kang? Abdi mah penyerang wasit, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aki, Nuhun. sok kalebet Ki. Atur nuhun. Aya anu karaos naon Ki? Puguh ieu teh nyeri awak. Dok, sare dina sama kuae panginten ieu teh. Oh, gitu. Jadi aki ka dieu teh bade dilandong. Ah, sanes, Dok. Nah, bade naon atuh? Iya weh, hayong ngiring kulem dina kasur. Duh, sigana ngeunaheun ieu kasur teh hipu. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Ayeuna urang diajar nyanyi nya. Ya, Pak. Asik. Abi apa? Keheula kemed. Joni kaharep ayeuna nya sok nyanyi. Mon, Pak. Bintang kecil di langit
Gas, pintar, bagus. Tah, ayeuna Kemet garep. Ha, si gaya bieu deui. Sok, Pak. Sok nyanyinya Cicak di dinding, gedean saeutik Kemet. toke di dinding, diam. Kurang gede. Komodo di dinding, diam. Kurang gede keneh. Buaya di dinding, diam merayap. Anu digedean teh lain satona tapi sorana. Lamun kitu nilai maneh leutik. Gedean atuh, Pak. Lamun kitu nilai maneh leutik. Pak, nu digedean teh nilaina lain sora Bapak. Pernahkah kau merasa pernahkah kau merasa pernahkah kau merasa Iya pasien nu hiji nyanyi ungu we. Keur naon maneh? Keur nyanyi dok, Nyanyi lagu naon? nyanyi lagu ungu dok, anu anyar teteh. Isukanana. Pernahkah kau merasa pernahkah kau merasa pernahkah kau merasa Maneh keur naon deui eta? keur nyanyi deui dok. Nah nembang teh kamari bari nang karak, ayeuna nang kuban. Ari dokter, kamari mapan side A dok, nah ayeuna side B. Nah atuh dokter. Kacaritakeun aya hiji nini abus kanalip niatna arek ka lantai genep di lantai hiji. Aduh Neng, meni seungit Nini mah resep kanu seungit kieu teh. Parfum naon Neng eta? Awis pastinya Neng. Mohon atuh ni, ieu mah Gucci, pangaosna oge 2 juta tah sabotol. Nincak kana lantai 2. Asep, meni seungit, mitu eleh seungitna jeung si Neng ieu. Parfumna naon Acep aya Acep? Nyapo gue atuh nih, Dabi manganggona Bulgari teh 3,5 juta tah sabotolna ge. Pas nepi ka lantai genep, Aing bu eleng ki carana mah. Aduh, Gusti. Agung, ini itu bau naon teh? Bau kieu ih. Cep, Neng, tarasi 60.000 sakilo. Nasi goreng. Mang, nasi gorengna hiji mang. Mangga Kang. Seberiji ada mana Kang? Hiji memang. Mangga. Sing lada tong. Asa kedik memang ladana. Ngangge endog. Ngangge mang. Endogna dihijikeun atau napi dipisah ya Kang? Dipisah we sing jauh mangnya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Di kamari Bapak nanya wae ka murid-murid. Ayeuna giliran murid-murid nanya ka Bapak. Sok, ayeuna Kemet nanya ka Bapak ayeuna nya. Bian euy. Sok Bapak, kemerek nanya. Nah, matahari bet aya hiji, Pak. Takdir atuh Med eta mah. Nya kunaon, Pak, alasana? Hiji wae geus kacida gehengna, maneh teh komo 2. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Ayeuna Bapak rek ngecek PR anu kamari ku Bapak dibere. Ayeuna saha anu teu ngerjakeun PR nangtung. Sakali deui anu teu ngerjakeun PR nangtung. Tah, geuning aya nu nangtung. Kemet, maneh nangtung berarti rumasa teu ngerjakeun PR-nya. Sanes, Pak. Kunaon atuh? Henteu, ieu mah Kemet mah karunya we ka Bapak. Tadi nangtung nu maturan.
Di hiji imah aya sepasang suami istri ker anteng ngobrol kieu tah obrolan teh. Mah, cing ka dia geura mah. Aya naon, Pak? Cing ka dia. Papa rek nanya ieu nya ieu. Ari lalaki loba pamajikan loba eta naon ngaranna? Atuh apa, Papa eta mah ngaranna teh poligami. Bapak erek poligami gitu. Ya lain bapak mah nanya hungkul. Bener. Pinter sekarang teh geuning nya. Tah ayeuna kieu lamun awewe boga salaki loba eta naon disebut nama? Eta disebatna poliandri. Pinter bener ya duh pamajikan papa teh. Tah ari kieu kumaha ieu nya? Lalakina hiji, awewena hiji. Kitu nya. Tah disebutna naon mah? Eta disebutna monogami atuh Papa sayang. Is, lain atuh salah. Ini naon atuh, Pak? Anu kitu namina monoton. Kemet, Ayo naon mang? dia rek nitah ya. Rek mere duitna. Lain ka dieu pangmelikeun Coca-Cola kemet. Ya, nya. Hiji jang si bapak, nya, ya. Hiji deui jang si ibu, hiji deui jang si Neng, tah anu hiji deui jang kemet. Nya, Cing, jadi sabaraha kabehna? jadi 3. Ye, nah betilu. Cing, hitung deui ya. Hiji jang si bapak, hiji jang si ibu, hiji jang si Neng, hiji deui jang kemet. Cing, jadi sabaraha hiji? Ngerti lu. Nah, ari maneh kemet bisa ngitung teu? Kade hitung deui ya. Bisa salah ya nya. Pangmelikeun Coca-Cola kemet. Ya, nya. Hiji jang si bapak, nya. Hiji deui jang si ibu, Nya, hiji deui jang si Neng, hiji deui jang kemet. Jadi sabaraha? 3. Da kemet mambung Coca-Cola yang pantat. Pak, Naon, Met? ari warna berem teh alias merah teh hati naon-naon, Pak? Lamun warna berem, yeuh nya eta cing cirining warna eta teh boga harti wanian alias berani kitu tah. Berarti kemet hebat atunya, Pak. Wanian pisan. Emang kemet kunaon gitu bet bisa gitu? Tah, ya, Pak. Tah, tingali, Pak. Rapot kemet barem kabehnya. Kayak kaliwat, jadi kemet wanian atuh, Pak. Aya 3 budak keur ngobrol masing-masing ngagulkeun bapana. Tah kieu obrolanana. Bapak Uing mah hebat. Kamari dipanggil menghadap gubernur. Nyehebatan bapak urang teh. Kamari bapak urang mah menghadap presiden tah. Nya abi atuh panghadena mah bapak mah. Awana-awanan tah nu batur mah dibanding bapak Uing mah. Bapak Uing mah kamari dipanggil menghadap Allah. Tuh dokter, tingali ku dokter. Abi mah teu narima. Manya budak abi buukna coklat. Panan abi teh jeung pamajikan teh buukna hideung. Heula, kajen bapak sareng istri bapak rambutna hideung. Tiasa wae eta budak teh ngalami kelainan gen. Keukeuh abi mah bapak. Moal teu percaya dokter. Pasti istri abi teh tos salingkuh pangintennya. Kayak sakedah Pak, abdi badan Rasulullah. Nya, Upami bapak sareng istri teh sok ngalakukan hubungan suami istri teh sabaraha dinten sakali. matakna dok. Barora sapoe sekali, paling ge satahun sakali. Eta oge pami abi beres damel ti luar pulau. Pantesan ari kitu mah. Nah, aku naon kitu dok? Muhun dalam teuing atuh janten we orokna karatan. Kunaon ceurik med? Duit kemet leungit bapak. Leungit sabaraha? Kabehna teh aya 10.000, leungitna 1.000, jadi tinggal 8.000. Pan masih kena aya 8.000 atuh med. Ambung bapak tuh ambung. Geus repeh-repeh yeuh ku bapak digantian yeuh 1.000 nya. Ambung, bung. Aing ambung.
Nah beki tarik mana teh med. Kan anu tadi tolongin mah. Kemet jadi boga 11.000 atuh Bapak. Poe kahiji. Pak, kernaon, Pak? Iya kemet, keur ngaletakan perangko rek ditempel dina surat. Poe kedua. Med, keur naon maneh? Iya, Bapak. Keur ngaletakan sepatu, Pak. Nah kunaon gitu? Iya weh, sepatu cekang menempel deui, Pak. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Siapa? Keheulanya kemet biasa cicing heulanya. Ayeuna urang diajar bahasa Indonesia nyaeta tentang lawan kata atau antonim kata. Lamun cek Bapak sebutkan perkataan, kalian harus cepat menjawabnya dengan lawan kata. Mengerti? Mengerti. Oke, sekarang kita mulai ya. Iya, Pak. Pandai, Bodoh. tinggi, Rendah. jauh, Dekat. berjaya. Menang. Salah itu. Betul ini. Bodoh. Pandai. Bukan. Iya. Dengar ini. Budak itu. Diam. Ribut. Itu bukan pertanyaan bodoh. Ini adalah jawaban pandai. Malas aku ngajar kalian. Rajin kami belajar, Pak Guru. Kalian gila semua. Kami waras sebagian. Cukup, cukup. Kurang. Sudah. Belum. Mengapa kalian bodoh sekali? Sebab kami orang pandai. Oh, melawan ya? Oh, mengalah tidak. Kurang ajar. Cukup ajar. Habis aku. Banyak kamu. Sudah bodoh. Belum pandai. Mati aku. Hidup kami. Hap. Eren keneh, eren ayeuna keneh. Aya naon pak? Ku bapak ayeuna maneh ditilang. Nya aya naon heula pak? Sabab maneh naik motor ngalawan arah. Jadi ku bapak ayeuna ditilang. Pak, saya mah mending ngalawan arah pak daripada ngalawan kakolot pak. Deleka teteh kakolot mah. Gening kemet geus di mana met? Kemete tos iya tos latihan nyelam. Jeung saha latihana? Kelatihan nyelam kemete jeung si kemot jang isukan di tes renang ku Pak Guru. Ari si kebotna ka mana? Itu aya we tuh tinggal keur ngambang di balong. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Aya kepriogian naon Aki? Aduh, Dok. Abdi teh gaduh kararepet ya. Panyawat. Saha nu kararepet Aki? Iya sini nih, Dok. Ari Aki, saya mah lain dokter umum, dokter hewan. Kan bae, dokter. Dah sini nih oge baheulana kupu-kupu malam. Punten Kang, Mangga, Ari Akang teh laras pemain bola. leres pisan, Kang. Waduh, sigana mah Akang teh bentang sepak bolanya. Tos sabaraha kali ngagolkeun Kang? Ngan mung sakedik, mung 50 kali. Wah, hebat bener. Kela Ari Akang bagian naon? Bagian kiper.